jadi kasinggung ngadenge carita anak Ki Sangkal Bulung. Neuteub seukeut ka Ki Sangkal Bulung betos nyarita. Andika teu kudu pipiriweun kana urusan batur Ki Sangkal Bulung. Tindakan anu bakal dilakukan ku kuring mangrupa tanggung jawab pribadi kuring. Ngeunaan mampu jeung henteuna kuring ngabinasakeun Nang Bule, geus pasti ku si Dewi Kayang bakal dibuktikan tepikeun ka mana ajen pangartina Nang Bule. Jadi Andika teu boga hak nitah kuring indi ti dieu Ki Sangkal Bulung. Puguh we. Ki Sangkal Bulung jadi malik kasinggung ningali sikap jeung ngadenge caritaan Dewi Kayang si heulang bayangan, sedengkeun Nang Bule harita ngadenge deui sora sirawing anu jadi akina. Hidup ke sewaktuna kudu kaguha panamping deui na. Hapanan masih kena boga hanca hidup teh. Anu kudu dianggeuskeunna. Ngeunaan kaayaan anu keur lumangsung percayakeun we ka Manggali anu sina ngabereskeunana nah. Ampun. Hapanan ku aki ge geus kaukur. Manggali bakal mampu ngabereskeun masalah anu keur lumangsung ayeuna. Sok geura laksanakeun ah. Ngadenge carita anti sirawing anu jadi akina. Nang Bule terus nyarita ka Manggali anu merhatikeun Dewi Kayang jeung Ki Sangkal Bulung keur paloba-loba carita. Si Aki Rawi ngabejaan ka aing bieu teh mah. Aing teh kudu gancang balik deui cenah ka jero guha panamping mah. Ngeunaan kaayaan anu keur lumangsung di dieu mah pasrahkeun we cenah ka maneh. Mang euy kitu ceuk pun Aki teh. Sabab ceuk Aki Rawing mah maneh bakal bisa ngabereskeun masalah eta anu keur disinghareupeun dina waktu ieu. Kumaha sanggup henteu Mang? Tidak we si Emang teh sanggup nyawangnya. Ahai. Yang namanya Aki Rawing sudah mengomong seperti begindang, menjadikan jelas harus digugu atunang ya. Sedangkan keadaan yang sedang berlangsung sekarang akan Mang bereskeunang. Ya. Hasok sekarang mah Nang Bule alokuh indit sok geura indit. Mang sedang membandungan Dewi Kayang dan Ki Sangkal Bulung yang sedang adu omong. Pokoknya Nang Mang ready. Ahai, sanggup Nang. Nang Bule ngan sacerat geus asup ka jero sumur legok panamping. Initna Nang Bule teu kanyahoan ku Dewi Kayang anu keur paloba-loba carita jeung Ki Sangkal Bulung. Sedengkeun Dewi Kayang si heulang bayangan harita neuteub seukeut ka Ki Sangkal Bulung dina sikapna anu tanes terus nyarita ka Ki Sangkal Bulung. Ki Sangkal Bulung, mun kitu mah Andika rek ngahalangan kana karep pamasudan kuring. Padahal anu keur jeung bakal dilakukeun ku kuring eta lain masalahna Andika. Malah jadi tanggung jawab kuring anu sapinuhna Ki Sangkal Bulung. Leuwih hade Andika ini tinggal ke ieu patempatan. Mun kekeh rek pipiruan kana ieu urusan, si Dewi Kayang bakal ngalakukeun tindakan ka Andika. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan Dewi Kayang bangun anu nangtang ijen jajaten ka dirina, harita Ki Sangkal Bulung minta bantuan Mbah Ragahejo anu jadi lanceukna sangkan ngagondeng Andalu terus sina diajakan mundur ka tempat anu ada anggang. Mbah Ragahejo anu keur nyandangan tatu di jero sarta masih ngarasakeun ka nyeri geus coloba carita harita ngagugu kana carita anu jadi adina. Ki Sangkal Bulung anu geus ngarasa ngurangan rasa ka nyerina harita nyarita di ka Dewi Kayang si heulang bayangan. Ya, Dewi Kayang, si laing memang jabara wanita anu keur makalangan di dunia kajabaraan.
Tapi sikap jeung caitaan si laing geus teu ngahargaan ka dewek sia. Si laing teu boga hak nitah dewek kudu ninggalkeun tempatan. Anu boga hak nitah ini ka dewek mah nang bule jeung si jawara idaman deuleu. Anu matak Kisang Kawulung teu kebat nyaritana. Kabaru ditempas ku Dewi Kara. Kuring jelas boga hak ngusir ka jalma anu rek ngahalangan kana pamaksudan kuring Kisah Kawulung. Mun Andika teu gancang ini teu patepatan, ulah kaduhung mun si Dewi Kayang bakal ngalakukeun tindakan ka jalma anu rek ngahalangan kana pamaksudan kuring. Ningali kana eta kayaan. Manggali si jawara idaman harita nyobaan jadi panengah, harita terus nyarita. Ahai, stop. Nanti lanan. Jangan dulu parebut catur yang tidak pugu atuh bro. Sedangkan merebutkan apa ini teh ya? Merebutkan paisan kosong atau apa nih? Yang jelas kamu berdua pada mau benar sorangan. Masing-masing tidak bisa mengendalikan perasaan dan omongan. Menyinghareupan masalah mah, ya hati boleh panas dong. Kepala harus tetap tenang. Yang jelas kamu berdua masing-masing satu sama lain pada tersungging dengan omongan kamu berdua. Maka dari itu tetap sadar dan kendalikan diri. Oke? Kisang Kawulung kalahkah Malik ngamak ka Manggali si jawara idaman harita terus nyarita. Ya. Si laing montong milu nimrong sagali koplok. Teu kudu make jeung hayang jadi pendengar sagarupa seteh. Jawara idaman kurang saeunan seteh. Mangkoluk belagu ka si laing geus teu kudu milu ngatur galisa. Anu jelas sameme dewek ini tinggal ke di patebatan, dewek kudu merepang warah kasih dewek Kayang anu geus teu ngahargaan ka dewek salaku jago kolot anu umurna saluhureun sarta geus asak pangalaman leuwih lila dina mangsana kalangan dunya kajawaran. Anu matak si laing cicing gali aya yang salamet sia disicake ku aing. Badungan we kejadian urek lumangsung seteh. Hati badagong. Lantaran ningali nang bule geus eueuh di tempatna. Harita caritaan Kisang Kawulung kawilang kasar nitah Manggali teu kudu loba non, teu kudu coba-coba jadi penengah sagarupa. Dewi Kayang si heulang bayangan ye terus ngabela ka Manggali. Harita terus nyarita deui ka Kisang Kawulung. Jalma seperti Andika kaasup jalma anu pinter kodek hayang menang sorangan Kisang Kawulung. Ari kabatur nyebutkeun ngarasa kasinggung ku sikap jeung caritaanana. Tapi sikap jeung caritaan diri sorangan anu ditujukan ka si jawara idaman geus jelas nyinggung kana perasaanana. Tepantes Andika kawas lain kolot nyarita seperti kitu. Kasih jawara idaman Kisang Kawulung. Kisang Kawulung geus teu bisa nahan deui diri harita muralang ka Dewi Kayang betus nyarita. Ya. Si laing kalakang ngabela si gali si koplok. Si laing bener-bener kurang ajar Dewi Kayang. Wani-waninya sampai kawas kitu ka dewek sia. Mun bener si laing boga kemampuan, hasok buktikeun tarung jeung dewek sia. Dewi Kayang si berewek yang lain. Kisang Kawulung harita langsung nangtang tarung ka Dewi Kayang, jawara wanita nu dianggap kurang ajar geus sakuduna ditindak ku dirina. Dewi Kayang si heulang bayangan nyelang ngareret heula ka Manggali jawara idaman betus cerita. Kang Gali, jawara idaman. Jalma seperti Kisang Kawulung itu bisa diantapkan Kang. Bentar lanan Dewi Manise. Tenang dong ya. Barusan bilang kan apa itu barusan bilang Kang Gali ya. Alah menjadikan menyebut akang ke kepada si jawara idaman kan. Linga glesel aduh. Serasa
berbunga-bunga itu hati ini, gitu hati aku. Akan tetapi sudah jangan pakai bertarung segala dengan Kisangkal Wulung atunya. Dewi Hanise ya, Dewi Manise, si cantik jelita, si neng nong. Itu bisa gitu Kang. Si Dewi Kayang kudu ngabuktikeun kemampuan dirina. Panangtangna jelas kudu dicumponan, leuwih hade Bandungan we ku Kang Galinya, ya Kang ya. Dewi Kayang silang bayangan netep seket ka Kisangkal Wulung beretus cerita. Hei Kisangkal Wulung, geus teu kudu loba dicarita ayeuna mah. Si Dewi Kayang bakal ngabuktikeun kemampuan dirina, tarungna di tempat nu lega. Hayya Dewi Kayang ngajoelat kalau ke tempat anu lega. Dituturkeun ku joelatna Cirim Kisangkal Wulung. Dua Cirim adu harepan Kisangkal Wulung bisa ngarti Dewi Kayang si heulang bayangan jawara wanita anu teu bisa dianggap enteng ilmu silatna. Anu matak langsung harita masak pedangna saega diri pikeun ngagunakeun jurus pedang kalabang ireng. Dina ngayona nu jadi lawana harita Dewi Kayang teu ngagunakeun senjatana. Mancuh dina tangtunganana betus nyaritakeun dilawan. Pikeun ngayona lawan seperti Andika. Hei, naon? Dewe siap. Kumaha kuring? Keur si Dewi Kayang muarek ngagunakeun senjata. Sanajan pedang Andika ngagulirap pada seket, tapi sabetan eta pedang cantang tu bakal aya anu bisa benangkan anggota badan kuring. Sok buktikeun jurus pedang Andika Kisangkal Wulung. Kisangkal Wulung kahudang deui amarahna. Harita manjuna rajang bari ngagero. Urang ajar sia, rasakeun jurus pedang kalabang ireng. Heya! Jorelat culung Kisangkal Wulung matakeun pedangna disabetkeun kana anggota badan nu jeung lawan. Dina lumangsungna eta tarung Kisangkal Wulung lantaran kaburu nafsu jadi kurang hitungan mun anu dilawan teh mibana kemampuan ilmu pangenteng badan anu geus tapi kana puncakna. Syaukyuk bus jorelat plos. Syaukyuk jorelat kalayang plos. Runtuyan panarajang Kisangkal Wulung mangrupa sabetan-sabetan pedangna anu ngarah kana anggota badan lawan paya anu kena kana sasaran. Sabab Jirim Dewi Kayang sihelang bayangan jojoelatan saka pengalayang dina mangsana nyingkahan panarajang nu jai lawan. Kisangkal Wulung jadi beki panasaran harita ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapenuhna. Harap hayang ngimbangan kecepatan gerakan wilawana. Tapi diharapkeun ku Kisangkal Wulung bisa jadi kanyataan. Sabab sanajan geus ngagunakeun sapenuhna ilmu pangenteng badana masih tetep teu bisa ngimbangan kecepatan gerakan nu jeung lawan. Syaukyuk wuswela kalayang plos. Malah waktu nyingkahan panarajang lawan anu katelu kalina. Harita saking ku cepetna gerakan Dewi Kayang geus teu katuturkeun ku kasagetan panon Kisangkal Wulung. Nyaho-nyaho nu dilawan geus aya di tukangeunana. Joelat klebat. Dewi Kayang geus aya di tukangeun badan lawan. Kajadian saterusna Dewi Kayang sihelang bayangan anu aya di tukangeun badan lawan ngalakukeun tacongan ka lebah cangkengna sat hiuk dak jatah cangkeng aing benang berlekeng-lek. Kurang ajar dia. Kisangkal Wulung ngagerok kaget pinahan ka nyeri terus nyolontor ka hareup. Tapi gancang ngajaga kasaimbangan badana nyelontor raneg. Kisangkal Wulung mancukeun tangtunganana terus ngabalikeun badana ka tukang. Katingali Dewi Kayang mancuh dina tangtunganana terus nyarita di barung jeung siri.
Jurus pedang Kalabang Ireng anu digunakan ku Andika memang hebat di Sangkalbulung, hebat. Tapi hanya kehebatanana ngasaukur mangrupa sabetan pedang anu ngagegila anu dilawan. Tetela ngasamet bisa nyabet angin jeung tempat kosong geuningan. Sugan teh bener we Andika teh bisa ngagunakeun pedangna di Sangkalbulung. Di Sangkalbulung beuki bedah we amarahna. Tapi kitu nate bari jeung ngemuka kaget. Sabab tadi tajongan Dewi Kayang karena lebah cangkeng tukangna bisa kerasa nyeri, sakit. Nandakeun kekuatan taraga lapisan nu jilawan mampu nembus karena kekuatan ilmu watu galung anu ngalapis karena sakujur badana. Mangrupa kenyataan anu di luar dugaanana. Ki Sangkalbulung langsung nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan ilmu mantra langkara dina neruskeun tarungna. Tata gerak panarajang nu jilawan bakal kapangaruhan ku kekuatan eta ilmu. Ku cara kitu mangka sabetan pedangna bakal bisa keuna kana anggota badan anu jilawan. Kitu ceuk pamikirna Ki Sangkalbulung dina waktu harita. Dewi Kayang, si laing montong wakaboga anggapan geus meunang angin peda geus bisa ngasupkeun panajang. Tarung masih kene lumangsung siap brewek nyenglet. Eueuh di ditu na Dewi kudu eleh jajaten ku jawara wanita ka wasi laing deuleuk Dewi Kayang. Anu pugu masa gedeung di si laing bakal dirubuhkeun ku dewek sia. Dewi Kayang si heulang bayangan jadi nyungsrikeun kana caitaan lawan. Eta caritaan Andika jadi eueuh hartina mun tacan jadi kanyataan gitu Ki Sangkalbulung. Sakumaha anu kabandungan ku Andika ilmu pangenteng badan si Dewi Kayangan leuwih punjut tibatan nu jadi lawan. Hanu matak ulah ngasaukur ngomong wungkul buktikeun ku Andika mun bener bakal mampu mangarubuhkeun anu jadi lawan. Sok ditunggu ku kuring sok. Ki Sangkalbulung maju narajang beli ngagero. Cadas ya. Montong loba bacot urang teruskeun sakalungna Dewi Kayang. Tadah kekuatan ilmu dewek mantra langkara. Hea! Jorelat julung Ki Sangkalbulung dina ngalakukeun panarajangna. Harita ngagunakeun kekuatan ilmu mantra langkara dibarengan ku curis pedang Kalabang Ireng anu leuwih ampuh ngajadikeun panarajangna jadi leuwih garang. Orokai sanajan panajang Ki Sangkalbulung jadi leuwih garang tetep teu bisa ngarobah kana kayaan sabab ciri melawan lingasna keran jojorelatanana. Saukyuk hus joerat plos. Saukyuk hus kalayang plos. Dewi Kayang si heulang bayangan sakapeungalayang mangsa nyingkahan sababaraha kali sabetan pedang nu jai lawan. Terus-terusan narajang bari taya anu kena anggota badan lawan jadi mangaruhan oge kana kacepetan panarajangna Ki Sangkalbulung. Eta kayaan bisa kabaca ku Dewi Kayang si heulang bayangan. Harita Dewi Kayang ngalakukeun panajang balesan. Dewi Kayang ngacerak kalebah katuhun badan lawan, panajang leungeun katuhuna reka hantem kana careham katuh lawan. Tapi Dewi Kayang jadi kageteun sabab ngadadak gerakanana jadi baleurat. Samemeh Ki Sangkalbulung ngalakukeun tindakan. Harita Dewi Kayang narik atawa narik panarajang leungeun katuhuna baitus ci ngacerak mundur ka tukang. Ki Sangkalbulung bari merhatikeun wilawan terus ngumbar caitanana. Si laing untung masih kena bisa narik panarajang terus mundur Dewi Kayang. Mun teu gancang narik panarajang bisa dipasikeun sabetan pedang dewek bakal keuna deuleu kana dada si laing. Si laing kudu ngarti Dewi.
sok sanajan boga kemampuan ilmu pangenteng badan leuwih puyuh tapi dina hiji kasepetan tetep deui kayang bakal kabenangan ku sabetan pedang dewek. Sedengkeun Dewi Kayang seueulang bayangan bari musirkeun perhatian ka nuju lawan ngupat tina jero hatena. Cari kahati ayeuna mah ku aing. Kakuatan ilmu mantra langkara anu digunakeun ku Sangkal Wulung teh geus mangaruhan kana tata gerak panajang aing anu jadi karasa berat pikeun nyimbangan eta kaayaan. Jelas kudu ngarobah cara tarungna. Keahlian aing dina ngagunakeun senjata rahasia bakal jadi ancaman pikeun lawan. Mangrupa panarajang anu bisa dilakukeun tina jarak jauh. Pasina oge mal bisa kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Harita Dewi Kayang nangtukeun sikapna pikeun ngarobah cara tarungna. Keahlian ngagunakeun senjata rahasiana bakal jadi ancaman pikeun lawan. Sabab bisa dilakukeun dina jarak anu anggang. Dina ngagunakeun senjata rahasiana Dewi Kayang seueulang bayangan boga jurus anu khusus nu disebut jurus tarik balik. Senjata rahasiana bisa ditarik deui mun geus kena kana sasaran atawa mun bisa disingkahan kitu di mun ditakis ku senjata nu jadi lawan. Ki Sangkal Wulung bari musirkeun perhatian ka lawan harita sagadi diritikeun neruskeun tarungna. Dibarengan ku kayakinan bakal mampu hungkulan nuju lawan. Sabab tadi geus kabandungan tata gerak panarajang Dewi Kayang kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Ki Sangkal Wulung netep seukeut kana lawan benyarita. Ya. Si laing kudu ngarti Dewi Kayang. Sanajan kacepetan gerakan si laing masih aya atau bisa nyingkahan. Bisa nyingkahan sabetan pedang dewek tapi sakedeung deui si lain kudu ngaku kana kaunggulan nu jalawan Dewi Kayang. Beuteun itu najaga kolot seperti dewek kudu eleh jajaten ku jawara wanita anu cacan hila makalangan. Keulanan. Dewi Kayang si heulang bayangan harita males caritaan dilawan. Geus kudu loba carita Ki Sangkal Wulung. Mun bener Andika mampu ngungkulan acen pangarti nuju lawan. Coba buktikeun cek kuring oge. Ulang asaukur baca tungkul. Ari saukur ngomong mah budak leutik oge begugeun sia Ki Sangkal Wulung. Anu jelas sapikeun ka ayeuna sabetan pedang Andika tacan anu bisa kena sakali-kali acan kana anggota badan lawan. Da kumaha disebut jagona. Ari kalakuan kitu mah Ki Sangkal Wulung maju narajang bari ngagoro. Kurang ajar sia. Rasakeun kurang ajar. Ayeuna ku dewek bakal dibuktikeun. Rasakeun sia Dewi Kayang. Jorelat culung Ki Sangkal Wulung maju narajang. Kakuatan panarajangna meh ngagunakeun kakuatan tanaga lapisan sapinuhna. Harita Ki Sangkal Wulung ngarangsek lawan ku panarajangna. Sawuk, abufuk, wus. Angin sameran panarajang sebetan pedangna neba kuat kana badan lawan. Tapi seperti tadi diwae jurus pedang kalabang ireng anu marengan kana panajang mangrupa rangsekan sabetan pedangna masih tetep tacan aya anu bisa kena kana sasaran. Da puguh ilmu pangenteng badan nuju lawan oge leuwih punjul. Ngajadikeun kasebatan gerakan Dewi Kayang si heulang bayangan leuwih cepet tibatan sabetan pedang lawan. Ki Sangkal Wulung bagi tambah kesel jeung amek. Sedangkan Dewi Kayang dina hiji kasempetan sanggeusna nyingkahan sabetan pedang lawan harita ngacuelak terus ngalayang. Jorelat kalayang. Dina kayaan teu napakana lemah. Harita Dewi Kayang ngagerakeun dengan katuhuna ngagunakeun senjata rahasiana. Syut, belesak, belesak.
dua paku leutik ting beresak mulu kana tangtungan badana Ki Sangkal Wulung. Ngarajuk kaget Ki Sangkal Wulung sabab di luar dugaan nu jadi lawan ngagunakeun senjata rahasiana. Gancang Ki Sangkal Wulung ngagerakeun pedangna rek disabetkeun kana dua paku leutik senjata rahasia lawan anu ting belesat datang. Siut belesat sat wukiuk plos. Tapi sabetan pedangna saukur nyabet angin sabab senjata rahasia harita ditarik balik deui ku Dewi Kayang. Ting belesat balik deui siut belesat kap. Dua senjata rahasia geus aya dina jepitan Ramo dengan kacuna Dewi Kayang si hilang bayangan. Bari musirkeun perhatianna kana jilawan harita Dewi Kayang terus nyarita ka Ki Sangkal Wulung. Ki Sangkal Wulung, handika pasina oge kagetnya. Sabab dina ngalakukeun panajang balasan si Dewi Kayang ngagunakeun senjata rahasiana. Andika kudu ngarti Ki Sangkal Wulung kakuatan ilmu mantra langkara anu digunakeun ku Andika moal bisa mengaruhan kana lajuna senjata rahasia kuring. Sing saha wae anu anggota badana kabeunangan ku senjata rahasia si Dewi Kayang geus bisa dipastikeun bakal langsung rubuh. Dina kayaan geus teu bisa menyat deui Ki Sangkal Wulung. Ki Sangkal Wulung kreung bari ngahulang terus ngomong dina curhaten. Aduh, memang bener oge caican si Dewi Kayang. Senjata rahasia nu digunakeun ku manehna moal bisa kapangaruhan ku kakuatan ilmu mantra langkara. Da puguh dilakukeun dina jarak anu anggar. Aduh, jadi bingung oge ka aingna ieu mah yeuh. Aduh, kumaha carana ngungkulan nu jilawan maomoh alakan anu nu teriris. Tulungan ya kuring tulungan ya. Keur mangih kararapat ya. Anu ilmu pangenteng badan leuwih punjuk sarta ahli ngagunakeun senjata rahasia. Aduh. Edan. Jadi bingung mikiranna ieu teh yeuh. Jadah teh Ki Sangkal Wulung jadi terus mikiran cara pikeun ngungkulan nu jadi lawan. Ningali Ki Sangkal Wulung masih kene ngahuleung. Harita manggali nyarita semua anu ngagero ditujukeun ka Ki Sangkal Wulung. Wey! Ki Sangkal Wulung, woi! Sudah saja pertarungannya. Aduh. Apa yang sedang dilakukan sama Diko menjadikan sama dengan merebutkan paisan kosong. Itu teh. Masing-masing harus bisa mengendalikan diri, bro. Jangan sampai salah seorang nanti ada yang menjadi kobran gitu teh. Kan nggak ada manfaatnya, bro. Ki Sangkal Wulung, karena lebih tua, ya sebaiknya Ki Sangkal Wulung karena lebih tua, lebih kolot, ya sebaiknya mengelehkan untuk menang sajalah. Jangan dilanjutkan. Mending segera meninggalkan ini tempat, keadaan akan menjadikan aman. Jangan sampai menimbulkan pica capeknya lah, ya. Jangan menjadikan tipe porose demi anu teu aya manfaatna, ya. Jangan diteruskan tarungnya dong. Ki Sangkal Wulung ngalet kalabah manggali si Jawara Idaman. Murah lengamak betus nyarita. Si lain montong milu ngatur cek dewek oge Jawara Idaman koplok. Si lain cukup ka Bandungan karena kejadian nu keur lumangsung dina poe ieu sia. Urusan dewek jeung si Dewi Kayang lain urusan si lain kali. Sagedeung deui tarung bakal lakasan. Dewek bakal mampu ngungkulan acen pangatila si Dewi Kayang. Magas si lain cicing sia teu kudu pipiluan kana urusan dewek. Dewi Kayang netep seukeut kanu jadi lawan terus nyarita. Andika sakuduna teu kudu ambek kasih Jawara Idaman Ki Sangkal Wulung. Bagi Katara ayeuna sikap jeung caitan Andika mangrupa gambaran kapribadian Andika anu goreng patut Ki Sangkal Wulung.
sakluna mah Andika ngarti sarta bisa narima karena caritaan si Jawara idaman. Sangkan Andika ini ninggalkeun ieu patepatan. Sangka Wulung masih kene ngarasa penasaran. Harita sagede diri pikeun neruskeun tarungna. Bari ngabangun pasangan nyarita ka Dewi Kayang. Ya. Si lain montong lobat carita Dewi Kayang. Dewek muarek ngereunkeun ieu tarung. Sata ini tinggalkeun ieu patempatan. Lamun tacan neule si lain roboh sarta teu mampu neruskeun di tarung. Anu badak si lain sagede diri Dewi Kayang. Dewi Kayang males caritaan di lawan. Caritaan Andika malah bisa jadi kenyataan di Sangkawulung. Anu puguh mah diri Andika anu bakal dirubuhkeun ku si Dewi Kayang. Sarta sabab Andika bakal kabenangan ku senjata rahasia nu dilawan. Ya, si lain montong ngimpi si Dewi bakal mampu halubuhkeun dewek. Kamana karep sa ngomong teh. Eueuh ti ditu na Dewi kudu eleh ku berwek nyenglen. Ujawara wanita anu tacan heula makalangan dunya kajawaraan. Rasakeun sa Dewi panajang dewek ye. Heya! Jorela julung kisang Kawulung maju di Narajang dibarenganku ngagunakeun tahap akhir kekuatan ilmu mantra langkara jeung kekuatan talaga lapisan sapenuhna marangan kana panajangna ngagunakeun jurus-jurus pedang kalabang ireng anu pamungkas. Sedengkeun Manggali bari merhatikeun ke tempat lumangsungna tarung. Harita jadi ngagereneng deui saulah-ulah keur ngobrol jeung Rama Pamungkas. Aduh, menjadikan harus bagaimana ini teh Rama untuk membereskan keadaan yang sedang berlangsung. Gali mengusulkan agar ya di pasantren bekal tambahan sama Rama ya. Isin kumang Ocen di pasantren. Kalau kalah ya mah. Aduh, ya sebab untuk memisahkan yang sedang bertarung Rama sudah jelas Gali harus apa itu menggaduhan kemampuan yang lebih unggul Rama dari Kisah Kawulung dan Dewi Kayang. Betul aslina Rama ya. Ahai. Demikian agar menjadikan bahan pertimbangan bagi Rama saja ya. Nu diusulkeun ku Manggali kahartos. Kalayan tiasa katampi ku Rama Manggali. Mohon darama geta rang Manggali mah teu kagungan tekad bade nanda sakasasama. Mangga ku Rama ditambihan bekalna. Luju sareng diharapkeun ku Manggali. Sanggeusna Rama Pamungkas teu kadenge deui sorana. Harita karasa ku Manggali aya geteran anu ngarambah kana sakujur badana. Manggali bisa ngarti Rama Pamungkas geus nambahan bekal ke dirina. Mangrupa kemampuan jeung kekuatan sakumaha anu diharapkeun ku Manggali. Kaayaan Manggali jadi beuki nambahan rasa percaya dirina. Kari tinggal nungguan waktu anu hade pikeun ngalakukeun tindakan misahkeun anu keur tarung antara Dewi Kayang jeung Kisah Kawulung. Anu tangtung oge teu bisa ngalakukeun tindakan anu samarangan. Sedengkeun anu keur tarung harita kayaan Kisah Kawulung bangun anu kawalahan. Sabab sanggeusna rangsekan panarajangna sababaraha kali sabetan pedangna terlep taya anu bisa keuna kana sasaran. Harita Dewi Kayang malos naraja ngagunakeun senjata rahasia. Pilih genti sapasang lengan Dewi Kayang dida ngagunakeun senjata rahasiana. 2 paku leutik senjata rahasia anu rek dipendung ku pedang lawan ditarik balik deui. Disusul kedua senjata rahasia dina leungeun kencan anu ting blesat ngarah kanu jeung lawan.
Satiap rek dibendung ku sabetan pedang lawan, ditarik balik deui senjata rahasiana. Kisangkal bulung bangun anu teu dibari kasempatan malas narajang. Harita datang di senjata rahasia tina leungeun katuhuna Dewi Kayang. Siut besar. Kitu jeung kitu we kajadian anu mangsung. Dengkeun Kisangkal bulung satiap ngagerakeun pedangna rek disabetkeun kana senjata naki senjata rahasia jadi nyabet ka tempat kosong. Naon sabab? Sabab senjata rahasia lawan ditarik balik deui. Kaayaan anu terus saperti kitu ngajarikeun Kisangkal bulung asa kakuras tanagana. Sedangkan Dewi Kayang memang ngahaja ngalakukan tindakan anu seperti itu sangkan jadi leuseuh tanaga lawan. Waktu Dewi Kayang sihelang bayangan ngajelat terus ngalayang pindah tempat bari narajang deui ngagunakeun senjata rahasiana jerat kalayang siut beresak harita manggali ngajelat terus ngalayang. 2 paku leutik senjata rahasia anu ngabelesat muru kalebah Kisangkal bulung harita dina kaayaan bari ngalayang eta senjata rahasia teh ditewak ku leungeun katuhna manggali. Jorelat kalayang sangkep. Tindakan dilakukeun ku manggali di luar dugaan Dewi Kayang. Harita terus jadi jadi geus sempet narik balik deui senjata rahasiana. Manggali si Jawara Idaman narikana lemah napakana lemah nying hareup kalebah Kisangkal bulung bangun anu kageteun ningali tindakan dilakukeun ku Manggali anu ngajerat ngalayang terus nepak senjata rahasia Dewi Kayang. Leungeun katu Manggali masih keneh ngeupel 2 paku leutik senjata rahasiana Dewi Kayang. Netep Kisangkal bulung betus nyarita. Harap Kisangkal bulung tidak menjadikan kaget ya meninggali si Jawara Idaman melakukan tindakan. Dari tadi kan sudah diomongkan untuk mengerenkan tarung ini. Sebab aku tidak mengharap kalau sampai dalam pertarungan ini ada yang menjadi korban. Pada dagong itu ente. Sudah saja dong aleureun. Dalam pertarungan ini Kisangkal bulung jangan ngagugu nafsu saja. Bisa dimengertos kan? Apa yang aku katakan kan? Manyating udah gejala broknya. Tapi Kisangkal bulung kalakah malik amok malah jadi kasinggung ku tindakan Manggali si Jawara Idaman anu geus pipilueun kana masalah manehna jeung Dewi Kayang. Ya. Si laing kalakah maksakeun diri keukeuh hayang jadi penengah ieu kaayaan sagali surali si Jawara goblok. Si goreng sopak. Rek misakeun anu ketarung sagalupa. Pipilueun karena masalah dewek jeung si Dewi Kayang sah. Bukan begitu bro. Tenang dulu dong. Aku sudah katakan jangan hanya menggugu nafsu saja. Ingat, nafsu yang mata kaduhung, amarah menjadikan mata kanyakal. Akhirnya kan